Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kangjeng Nabi hikmahna. Laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleuskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul gulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail gulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail gulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa, moal beunang puasa. Kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan. Leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang. Siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. Teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharatir ruh wa safail qulub, nazara qalbuk ila Allah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum, puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun, menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf wa tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plitan nu sugih tetep bae, saplit-plitan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Cak Kangjeng Nabi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lamun tadi menceritakeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hukum puasa turun ayat eta teh tahun kadua hijrah. Sabada Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah tahun kahiji macan aya puasa, tahun kadua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diinstruksikan puasa tahun kedua. Sementara Kangjeng Nabi di Madinah 10 tahun. Kangjeng Nabi 10 tahun cokot tahun teu puasa 9 tahun. Jadi Kangjeng Nabi puasa 9 tahun. Kuluhan nawakis kabeh 29. Hanya 1 nu 30 poe. Kangjeng Nabi puasa teh 29 hanya sakali nu 30 poe. Pikih cerita anak ketika turun ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa aranjeun kabeh leuwih bagus ka aranjeun ge lamun nyaho. Berarti kan berbicara hikmah.
Lamun tadi berbicara hukum kaparduan anak, lamun carita kaparduan berarti hukum. Tidinya aya syarat jeung aya rukunna. Nah, diijmakeunlah ku ulama. Ditinjau tina ayat, kemudian ucapan Kangjeng Nabi, jadilah sebuah ketentuan hukum. Ialah fikih, wajiblah puasa, syarat sekian, rukunna sekian, pembatalanana sekian, ialah hukum. Tina hiji ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hese urang mah lantaran urang mah teu nyaho asal usulna. Asbab wurudna teu nyaho, asbab nuzulna teu nyaho. Kemudian jadikeun syarat jeung rukun go hese lain lalagan. Kudu dibongkar melalui usul fikih. Nah, tarima asak bae geus urang mah ijma ulama. Mantek lamun Muhammadiyah teu makekeun ka ulama, boloon. Bohong deui nya. Dek dang tibana atuh jam maca Quran ge hese. Maca hadis ge atuh hese. Nyana ge sebenarnya mah hate leutik mah percaya ieu enggak embung ngomongkeun gengsi ka NU. Sakitu doang. Gas antepkeun atuh nyana-nyana aja sarua puasana maka Allah. Urang-urangan urang menggeunaheun geus aya anu mangrangkumkeun Imam kitu Syafi'i. Ah mau make Syafi'i lah. Hayang make Hambali bae sebab urang boga tatangga Haji Hambali atuh mangga. Sing hade bebesi salah ke Hambali eta deui. Atek mana Hanafi bae hegae dek make Maliki mah eta mah. Pokona mah mazhab anu opat mah mudawan. Silakeun ta manggeus. Baik dek make anu mana-mana ge. Acenah urang mah dek pindah-pindah bae. Kumaha pindah-pindah teh? Poe ieu puasa teh dek make Syafi'i, isuk make Hambali. Engke poe ka opat make Maliki, poe kalima mah poe pake katilu make Maliki, ka opat make Hanafi. Balik deui ka Syafi'i atuh mangga bae. Becus mah. Aduh apa eta Said Maliki Mekah nu mantap disebut Said Maliki eta teh nyana teh madzhab Maliki nu dipake ku nyana nama lain Maliki bae nyana kadang-kadang sataun make Syafi'i kadang-kadang sataun make Hambali kadang-kadang make kitu Hanafi kadang makarak Maliki eta teh ku maherna dina madzhab maher dina madzhab urang hebat urang mah teguh dina Syafi'i bae wajan kuku mah Syafi'i bae urang geus kapepet-pepet ka karak. Geus kapepet ka karak urang. Neangan. Hebat. Sebenarnya ieu nu paling hebat bah. Nu kos kieu nu paling hebat mantak diakui dunia ge. Urang Mesir ge urang Mesir. Anu manehanana hebat jasa ilmuna ka urang Indonesia mah. Tak. Angkat topi ka urang Indonesia mah sebab terus bae Syafi'i. Pajar pinter horeng nyahonangan eta mah. Nyahonangan eta. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kuari dek munggah haji beda munggah haji bingung. Lantaran naon ieu kumaha toapna? Lantaran ieu batal deui aya teu jadi toap teh. Lantaran toap kemudian batal lah. Teu kudu boga wudu lah cek jalan geus terus bae. Masa kitu sih? Sedangkan syarat toap kan kudu boga wudu. Ieu geus teu boga wudu ja batal deui kan neuk mempertahankan sampai jamal bisa batal deui kajian kumaha ge. Gampang kos kitu mah. Urang taklid ka mazhab Maliki. Hesena. Taklidna tira sapake taklidna teh kuduna wudu jeung toapna. Toap jeung wuduna berarti sebab eta ta'alluq wudu jeung kitu kana toap. Kos kitu mah hese cenah. Sia mah dibere babari ge hese kana bae yo. Geus kieu tuh wuduna wudu Syafi'i nu bodoh mah. Engke toapna toap Maliki, jang nu bodoh masalah. Jang nu bodoh mah dikitukeun ge hese kana bae. Aing mah cenah kumaha aing da kumaha sia bae atuh geus. Kumaha sia bae nu bodoh mah geus lah. Lah cenah pangeran mah tuh geus ngahampura bae ka aing mah geus. Aing kudaekna ge ka Mekah geus pohara sakeuna geus. Wah moal ngadengkeun kiai ribet jagna teh. Atuh masalah. Kita mau kos jelema anu ieu teh anu kompetisi. Gara-gara calon lurah kemudian terepeh nu ieu menang nu ieu eleh, akhirna nu elehnya masjid. Ibah heula ieu mah carita. Akhirna ieu masjid kan leukeutah. Atuh kan dirinya make promosi. Woi dulur,
maningan ke masjid dia anyar cek ngeunahun dipake nage al jadid ladid walau kal hamid pan gitu amat tah yang ngeunah ieu ge sarua dulur ulah sok ngahajakeun kanu anyar geus bogo masjid urang mah heubeul kompetisinya na masyarakat supaya nu cak ieu ka ieu cak ieu ka dieu cak ieu terus we kompetisi woi maningan kanu ieu cenah di dieu mah aya tahriman woi ngeunahun di dieu ge aya sholawatan woi kompetisi ujung-ujungna kieu dulur ngeunaheun geus salat di dieu mah geus teu kudu wudu ngeunaheun jangan tolol teh jelema ya pokona salat kana itu mah kudu wudu bae di dieu mah teu wudu ge jadi bae cek teh ngasid anyar mah geus nu narimana mah pangeran ieu geus asal asup salat beres atuh pinuh di dieu jelema barodo atuh asal datang kadinya salat teu kudu wudu nyampe ke deui masyarakat dulur di masjid anyar mah asal salat bae teu kudu wudu ngeunaheun cek pada eta hese tak kos gitu tah nisbat dinu bodoh mah ye ge kitu toh padahal mah gampang kurang wudu ku arieu nih taklid ka madam maliki kurang belajar wudu maliki sarua wudu mah jeung wudu sapengan pedah beda nah nya nama ieu na doang urang mah ngusap sirah aing nya nama dikumbah nu mantaknya nama kumbah ge kitu lang zet tak adi kana sirahna beres jadi geus kadituna toab amprok antal jeung awewe teu batal mazhab maliki mazhab hanafi nyan hanafi nya nama antal jeung awewe teu batal eta kula waktu kamari ngainstruksikeun ka jamaah maliki wabeh maliki atuh ngahaja haji pendi masalah awewe teu batal masalah awewe teu batal terus sia mah oplok itu teu batal ge ulah dikitu-kitu teu bareres anak buah teh teu bareres kabeh ge Masya Allah. Nah, orang lamun bisa mangis tuh bingung. Nah, ulah ge talpek. Ulah talpek teh kumaha? Nah, pembatalan anak kan keluar ai hitut mah kabeh ge Hanafi, bari kabeh batal, ngising batal. Ulah kieu. Geus aing mah pas hitut. Hitut. Aja sia batal henteu. Cak santai, cak Hanafi hitut batal. Cak sia. Sia mah Hanafi urang lembur sia meureun. Itu batal kabeh. Lamun kaluar getih tah cak Syafi'i teu batal cak Maliki batal urang taklid ka mazhab Maliki terus kuntu urang kaluar getih atawa mimisan atawa titajong kan kaluar getih batal lah cak Maliki dah ketika urang kaluar getih batal pernah nyana tetep sia batal tah kaluar getih aing balik deui lah ka Syafi'i atuh mikir batal sia batal talpek karana tadi ti Syafi'i ka Maliki ti Maliki barang kaluar getih ka Syafi'i deui engke di akhirat cak Syafi'i teu sia lain mazhab aing sia lantaran sia geus kaluar ti aing ka Maliki sia cak Maliki lain sia ge cak batal aing sia kurang balik deui ka Syafi'i ieu kudu kumaha ni malaikat seret narakakeun talpek eta teu beunang da bogos kitu mah di hiji pagawean talpek nah ieu mah keur carita urang lamun nyaho mazhab ngeunaheun deuk Syafi'i bae Maliki justru ikhtilaful ummah rahmatul bedana ulama perbedaan ulama jadi rahmat lain jadi pacekcokan ku hari di urang mah perbedaan teh jadi pacekcokan kunaon eta lantaran ego asa aing bae kabeh ge ulah asa aing hormatilah ikhtilaf cak Gustur teh mah perbedaan itu harus kita hormati sebab dia punya dasar. Berarti kita harus menghormati dasar dia sebagaimana dia menghormati dasar kita. Masalah. Pacekcok teh ngan di urang mah jadi masalah sebab naon aya kepiraon-piraunan pan urang mah. Mana kepiraonan kunaon sia teu nurut ka aing eta piraonna. Dia urang mah ngaji teh lain kita nurut ka urang Allah. Geus sakitu. Ketika teu nurut ka urang mangga kadanan cara wali embung wauh jeung murid beusi naon beusi mere urang mah lain wauhan murid abeh mere panblon eta sabalikna wali urang mah bantak jara rauh jasa urang mah jeung Allah nah wa antasumu khairul lakum puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho berarti berbicara hikmah nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa emang kumaha kitu hikmahna cek Kangjeng Nabi hikmahna laparan beuteung hauskeun hati leuleuskeun awak
niscaya la nazara qalbuka ila Allah, niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beteng urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beteng, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beteng urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles. Seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beteng laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih. Teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci. Taharat ruh, wasafail qulub, nazara qalbuk ila Allah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika orang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talatuf tarahum hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit dan nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh betengna ku urang di laparan, awak leles, mulai hate nyai-nyayan neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, "Siap puasa?" Puasa. Dahar atuh embung, kurang sieun. Sieun ka sa? Ka Allah beusi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngalempre, bae sia kus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beuntak. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heue bae. Lapar. Emang kunaon puasa? Atuh meuli bae, teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu aya naon ieu? Aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam ku urang dideuleukeun bae. Deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui. Geus dihitungan bae. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Waduh, setengah jam di gelas geus dikiekeun bae gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata.
Jadi urang tadi dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah. Matak didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata teu milu puasa. Celik teu milu puasa. Malah mah makin bulan puasa makin dicocokan nu make ka dieu teh tah. Naon ngaranna? Tuh, pan sia mah nyaho je boga pan. Jeung osok. Mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan. Jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum. Zakar parji teu diima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah yeuh disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Henteu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah urang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Tuh apa tuh lihat tuh, bohara, ngarendeng juga orang Pakistan, ada kan? Mending mulai laki awewe deh, tinggal anaknya be, bapak pembina amat bapak ini, masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini jangan mah kur top kekitian, wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih lajeng Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang, adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah, di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah, aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah. Ditonton ku malaikat, kumaha perasaan orang ketika orang di hadapan ku Allah. Lain zahir, batin orang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika orang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunnan zahir, keur miceunnan nafsu-nafsu urang, miceunnan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Hawa piceun bismillah Allahu akbar. Tek. Terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae. Tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal
munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar. Tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun Ki Haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha ani fahsya wal munkar. Namun Ki Haji salat tapi masih kene ngagulingkeun, ngagunakeun duit bank, encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunyana bener-bener salat tanha anil fahsya wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktina na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Ndek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan urang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi teh. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nyagin cuna gede jasa. Ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tuh teu urang mun dibere daek teu hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun budak-budak dunia berarti urang budak-budak bangke urang lamun teu dikitu-kitu moal jadi noreko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye ayo sumbang atuh mama ieu insyaallah yen tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh teh miceunaan dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jana teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Junaid teh berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama maka karak nyana boga hati-hati doang ihtiyat. Geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua. Endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru ka nyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna turutan mama daharna ku sia nya geus kaget urusan puasa mah gampang jak nyana ge orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa mun dek berangkat ke Allah dek berangkat tayang usul ilallah ayo ku guru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kieu aman cek kira teu jadilah nahat eta encan ge ngomong aya teu jadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae
aing moal geus ini teh kudu mama moal maksakeun balik deui ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena deuk balik deui ka nu puasa balik deui nya ka nu puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing deuk balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang da ka nu puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui ka ditu cak gurun sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan yeuh aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah jakena ieu teh beres si kos kieu ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teh jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka jeung geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh sakira ieu teu beres ieu urusan ieu langsung ada sujud da hampura bawa ieu neuk dihideung neuk dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah neuk ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah neuk kumaha pokona mah neuk dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge ai hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cekeun kula dar dahar ngana musdahar nambah aduh mama ake deui nambah mah jadak wali we beuh beuh kene nusun udah geus dahar ke pondok sore-sore dahar dah nya dahar wae aing irah dididikna cek ieu dahar terus-terusan turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar sore bang dahar kabelah dieuna terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakeun ku Gusti Allah beda-beda karakter aya nu mun lapar eleh careuh mah ayanya nama lamun seubeuh peureum bae sabalikna aya nu mun seubeuh buringas aya lamun lapar buringas geus kumaha karakterna mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar ayo dahar bae beuh cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek teh dahar sia mah dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo cek jana ieu jasa ieu budak guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jeung Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah macarang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah macarang dahar
dongeng dahar bae wusul ilallah siapa datang ka dengan dahar doang nya aya si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyidna maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang naon imam mun ditanya sia kenaon puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia kenaon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia kenaon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi ndak teu bae langsung ka Allah mangga nu pusat mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah hiji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ka Allah dek teu puasa ka Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna ja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal wusul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae geura tereh geura tereh hayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dia teh kan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul ya awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lil taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war rukais sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura-ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun raga urang puasa lamun tadi teu dahar teu nginum teu jima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambena ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin
urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa. Tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang. Mana kade panggil ku urang pamajikan. Lamun urang mama sini. Sini duduk sini. Lamun urang lembur mah nyai kade nyai. Diuk di dieu. Naon aki nyai jeung aki. Ieu dek bulan puasa kakak hayang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur pakaian budak dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh sakna. Kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah ke gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek tah eta kan ngeunaheun kitulah para solihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa mana puasa sok ayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu lamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakur-sakudak sakedeng sautak saeutik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebal nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge tak Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na ku jelema-jelema teu kanyahoan urang mah pan lain urang mah datang tamu dar ayo mang aja tidak lagi puasa saya. Aduh sedikit lagi nih aduh namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habak gimana kos gitu ya. Ye tawa lain udah gajaran kos gitu teh. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos gitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak ieu aing si didengekeun besok mah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun asarakan aja jantung tarariis. Iman henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batin mah hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah kaluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid kula boga guru dua nu hiji puasa bae nu hiji mah dahar bae ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung hauskeun hate leuleuskeun awak niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah hate maneh puasa guru kula nu hiji dahar bae caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah
dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah kan daripada orang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika orang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtung nama atuh beuteung jebak usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah ieu mah puasa para anbiya di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah jeung ceurikan poho ka Allah masyaallah kan kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa tipi ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obrol aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuy iyalah neangan burit caknya mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 22 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali penting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jasa urang ngan bisa dongengna doang kuari Qur'anna di mana karanya? Jangan kanyawan di Qur'an ya. Leungit Qur'an. Masya Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ayat kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Etalah bag-baganana pikir. Aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipakai ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa ndeuleu ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana tinggal tanggal hijina iraha kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu
hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa. Hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah. Hasilna luar biasa. Aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji, kemudian di daerah urang dan di Kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh. Jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah. Jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik. Masya Allah. Mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus. Urang nuleukeun ka Kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona. Jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan. Nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun timimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka Kulon 10 darjat 33 detik. Jadi luhur bulan jeung gede. Insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih kitu keneh Kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa. Lamun teu aya macam-macam. Lamun teu aya unsur-unsur ti nagara. Surah guru geus kadege bae. Papih Cipanas, Kiai Kubang Izudin. Lamun urang Abah di dieu lamun urang Nakwim menang 10 derajat engke kadituna selama 10 tahun kurang lebih bakalna akur bae. Ramadan teh Sawal naon kan 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur. Geus coba ge urang cirikeun. Teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun sagala rupana rame. Di samping rame indah, di samping indah kadituna bisa jadi dukun. Ieu palak ge kos kitu tah. Geus urang geus kadituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan. Lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam. Kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah mah kumahanyana bae geus. Nah tinggal lebarana urang Jumat 4 derajat leuwih. Jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe. Lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab. Selalu kitu bae. Nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab, moal bisa ru'yat tanpa hisab. Kalau urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad, di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kumaha ge. Sebab naon? Sebab ru'yat hese. Hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab. Iyalah Baghdad. Seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer. Ieu teh dideuleu tetep kudu hisab bae. Negara memutuskan ru'yat sebab sumu li ru'yati wa abtilu ru'yati tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa teterlengan ru'yat. Haju kuari kurang ru'yat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari mah geus husnuzon
mana baik silahkan nu penting mah boga patokan jingnya ho tanggal hijina iraha kulama teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu kebenaran loba ti Jawa Timur ngirimkeun ti Jawa Tengah ngirimkeun ti Banten ge aya ngirim ti daerah urang ge aya ngirimkeun alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur Jawa Tengah Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Kula mah cenah neuk nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Takos kitu. Jadi lamun deuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5 nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid nyana guguru ti Ulug Bek nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam di Jawa Tengah jago palak nu make sulam di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make mah deuk make naon silakan ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Iya ulama Indonesia ge diaku dunia. Ya samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus. Ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab Qotis Sulam Munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae tamun geus. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting nama tanggal hiji Ramadan alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon iwal tidurutan guru-guru urang tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aya nu ngomong kieu aing mah moal waga ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon nyana mah nyinggungan bae bang sedengkeun aing make duit bang aing mah panjieun perumahan make bang aing moal waga ka Cilongok satungtung aing make duit bang Aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngita henteu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia
sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teh yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah so amat aing dihareupeun sia mah aing sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat, mengenal Allah melalui thariqah, kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna. Salila satahun dina pengajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura. Kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan-kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura. Berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun. Urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan deui. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan, urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon ya, jadi orang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang hawal abah lamun nu aya waktu keur teu ka mamana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deukeut da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingsenan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyirau wa nadhira atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyirau wa nadhira dudukeun di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu Golkar ieu. Udah duduk. Ulah sembarangan. Babagi tugas kiai tugasna corong Al-Qur'an. Pemerintah tugasna corong Amerika. Sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pamarentah nyana kepanjangan beung Amerika. Kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teu kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun palesa badun kulun palesa teu kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek-mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah atuh nyimpul geus
corong Quran Kiai mah corong hadis corong ulama eta Kiai ulah jadi corong Amerika mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama di akhirat dikerekep sia ku malaikat ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong golgar si Amerika di bang atuh nun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh ieu mah keur carita kasimpulan dihenteu teh atuh kitu bae dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhir kumaha kitu kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia hiji at-ta'am dahar dua wasyarab nginum tilu wal jima'u jima sek nomor kaopat naon molor sakitu kok perhatikan sebagai ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama oh ngan sakitu kalazatan dunia mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama kadituna aya idkhulu zakar bisa dulu eta ibu ruslan nikmatud dunya salasan faltu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan hiji naumun molor kadua qublatun nyium katiluna mana nyium itu kalau zakar tangga bebeskeun pana kol tongtrong si atuh kumaha ngomongna sia eta coba atuh jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae aduh cek urang Jawa apa iku sia boten ngertos ora iso orang Jawa ya wis gue lulu dah apa ikut cenah aduh masya Allah emang orang Jawa mah pikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja di aya nu dibawa ulama kiai 10 barang datang ka istana kerajaan di ditu di Arab aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul nyana kieu bae astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim gideg bae dia di hareupeun lawang sambarkeun ku Gus Dur ono apa sih Gus Dur iki cenah opo iku iki mamnu duhul dilarang berduhul di sana berarti ini tempat duhul katanya waduh cek Gus Dur teh ya dasar teh nyakola orang NU teh nyakola ini mah dilarang masuk bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ka pemajikan jadi itu barang kamar mamnu duhul emang ini tempat duhul kali ya tuh emang itu ngaraji kos gitu tak mamnu duhul padahal tempat kiki tua nah hiji dahar dua nginum hartina to'am teh kadaharan dimimiti dahar berikut bubuahanana nomor kedua inuman nomor katilu jiman nomor kaopat ieu adalah sare jelema asal geus teu ngeunah dahar gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter atau 2 meter teu nginum kitu keneh bae di mana-mana geus teu kuat jima geus moal kebal deui komo tuh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa kunaon emang wallahu alam atuh geus si memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak opat eta
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tetangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdaro salasina yauman, di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacakslak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar.
lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga teh Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae. Naon ieu, Bah? Martil katarang abah ya. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan. Eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semagoro cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cik akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cik Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres gas maneh ku kaula didamel makhluk dupang mulia-muliana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia ne urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi. Kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun wah akalan. Wah akalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun. Haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah. Sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu akbil ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana nafsu. Saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh.
ya Allah ya Rabbi ilah nafsu nementak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjen sakaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana sanjen saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah numantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik bae ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya nantu tarawih ge milihannya nanu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di mah 23 sape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah.